Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semua, sekarang saya mau nyamper Cedea ya. Saya mau ngajakin ngalongok ya. Dan ngalongok tetanggana cekinoi kan gergering ya. Akhirnya cuang ajakan Cedea, cuang ajakan ngalongok cekinoi. Juga ayah ya Cedeana. Sama Kang. Iya kieu cekinoi teh kapan geringnya. Cuang ngalongok hayu. Atuh mawa naon Kang teu boga nanaon ieu di imahna oge. Ah, eceung mah aku teu boga nanaon we nu aya cuang bawa ceuk. Naon atuh kala cuang tempo heula nya. Ah, aya siki nangka kulubna 3 siki jeung cau sasiki. Hah, heueuh atuh eta we nya bawa heuh. Bawa we heueuh atuh. Kira cuang mau heula wadahna nya. Yang naon mah? Moal RH ieu Kang mawa ieu hungkul. Ah, sakieu ge atuh ceuk. Uyuhan. Mangga dicu. Heueuh atuh lah. Kulub nangka 3 siki. Cau ngan sasiki. Naon deui atuh mawa naon? Boro-boro jang barang bawa Kang. Gas beak gerak. Tuh galon kosong. Imah pabalata keneh. Aduh, atuh kumaha ieu Kang? Nya geus atuh lah hayu. Mana mah? Ai cekinoi na di mana Kang? Di mana cenah ceuk bieu teh? Di imahna di warungna. Teuing cuang teh angan we. Nya geus hayu. Gimana kan di dieu? Pada di itu di warungna. Apa tadi Dede? Gimana kan itu aja? Cek. Oh, juga nama berarti di warungna. Nama tuh ya dek, coba warungna. Ulah hayang jajan nah ke warung. Ada petugas duit. Oh, buruan juga nu gerong. Cek. Cagel cek. Makan obat ya. Makan obat ya. Aing teh tadi teh ngalongok. Pada majakeun cenah gering. Oh, aing teh gering, sia mah teh ngalongok di daerah Sangger, beuseut teh barang injek ka aing. Ulah sok kitu cek nya atuh. Ya urang teh kaya ngalongok teh mawa siki nangka menang muluk 3 siki. Jeung cau. Sia mah ngirim nu kitu ka aing mah buah kitu. Yo, cek aing teh gablek duit. Salah Sakit ge pasang uyuh. konten aing sia. Gitu ya. Kulub siki nangka ge teu kene gas modal. Ya. Uga indung teh bogelo nya. Yo, cek urang teh ka dieu teh bari-bari ka dieu naon. Aing pinjem duit aing teh. Gas beak pang-pang nama. Budak hayang ngendahar goreng endog mah nya kudu dibubui mah. Atuh. Jung, tapi dagangan jual aing mah jualan ku sia. Astagfirullah. Atuh lamun bisa mah ulah gede-gede teh minjemna yang sabaraha. Nah, atuh aya mah 500.000 ge kajeun, Oh, cek. jago bulu. Kenapa aing kudu ngangkam heula? Eta murak naon cek? Aing geuring geus murak mah sagrib tadi leuh. Nu kitu-kitu ge Tuh dihakana. aing mau makan tah. Tuh, moyan di sisi jalan di ditu tuh menang 5 jam mah.
Aing mah Sugan diajak. we atuh katabraku Aing mah mobil diajak ke busok. masjid ada sama keur bersin bae bisa disebut corona nih. Ieu moal ditarimakeun ieu. Siapa tuh kaja mah miskin ka aing teh Gusti. Ya, nah eta kumaha nu maneh dikiriman ka aing geus maedan. Tarimakeun ce lumayan. Engke kulub deui ieu tilu siki ge lumayan. Kapanan Aing mah geus madang eta. jeung naon deui ce madang. Dong. Aduh, aing mah boro-boro madang gede. Kejo eueuh, beas teu Aing gablek. pas pugulu mah da si haji dibere dong aing teh dihandapkeun haka. Mending kene batur geus buru. Ulah hayang jajannya. Arek nganjuk tak? Lagi lanjut. Arek nganjuk tapi kudu bayarnya. Nganjuk ayeuna bayareun ke. Kan arek nginjem tapi nganjuk kumaha dia aing sok asa salilieur mikiran anak. Kapan nginjem duit mah geus harian heuh. Coba kapanan heueuh si AA teu bukeun kumpul. Tuh tiang listrik kakuan. Kalah hayuh we dagang cucur moal poe. Cucur nu mana? Teu nyaho ada teh cu. Teuing mana cucur nama. Aing teh sales mah aing teh kering. Aja nu ngalomok mau sikin angka di gajah magarelo. Ulah dikitu-kitu tungkeun jang mah inoy karunya. Kirim mah buah gitu deh. Kirim sikin angka teh mulung di jarian. Ye, kapanan angkana mah geus beak, mentak sikina we nu dikirim. Cek aing mah teh cek alasan. Jadi mau mah rek minjem duit. Tah, beta ka dieu teh kitu ce urang teh. Tambah era be pura-pura ngalongok sia ka aing ujung-ujungna mah rek minjem duit. Kapanan ieu teh ditukeran jeung duit sikina ka tilu siki jeung cau. Cau emasnya. Nyaho ce sagede kieu ningan. Cau lagi. Dulu kalaka di dahar ku anakna deui. Geus majeng ngalongok dipurak deui. Yang diurut, mana yang anu enak. Anakna mah euceuk ge teu boga duit deui nya. Lu aing tapi tetep gablek cek aing ge aya duit 3.500 tuh. Aya nu nganjuk ka warung ge poe kene aya nu ngagudakeun rek nganjuk. Aduh, atuh kumaha ieu. Mawa sikina ka tilu siki teh teu berguna cong balik deui we deh da moal dibere nginjem ieu duitna gena. Depan minjeman mah kos banyak. Ah, aing mah teu boga jang bayar. Oh, lain. Abang Emok. Ah, gue eta ce aing teh keur diberi ku Bang Emok ngal poe. Ayeuna pada poe Minggu liar sote. Aing anak sia teh sok ngarembe, da aya Bang Emok. Ning kawas aing di rumah tarang ngejeung Bang Emok. Tarang ngejeung Kosipa, mana aing mah enjoy bae di warung ngeron ngejigan nu dibuit. Terus aing euceuk Nu nginjem ngaranju rumah. mah daratang aing ge. Nah, justru eta goblok ge dianjukan Aing mah. mah bageut teuing jadi jalma teh.